Wilujeng enjing sadayana, nepangkeun wastapun Hari Sakinati Putri, wastapun Mutia Fauzia, wastapun Emilia Putri, di dia sempurna sareng para kanca baris badangkeun kalos, kampung adat Cirende nu aya di Cimahi. Kampung Adat Cirende. Kampung Cirende mangrupakeun desa adat nu aya di lembah Gunung Kunci, Gunung Cimenteng, jeung Gunung Gajah Lawu. Tapi secara administratif, Kelurahan Leuwih Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Cimahi. Sareng masyarakatna anu nganut ajaran Sunda Wiwitan. Luas wilayahna 64 hektar. Tina 64 hektar pertanian, sareng 4 hektar kanggo pemukiman. Hal unik nu aya di kampung ieu, di awal jalan Cirende aya tulisan Hana Caraka Wilujeng Sumping di Kampung Cirende nu ngandung harti selamat datang di Kampung Cirende. Asalna kata Cirende tina dua kata, tina ci jeung rene. Ai ci leuwih ka bahasa cai. Upami rene kapungkur di Cirende aya namina Tangkareuneu. Janten sepuh kapungkur dugi ka ayeuna misi kena diemutkeun ku masyarakatna yen sepuh kapungkur nitipkeun sumber caina ulah ngaruksa ketangkalan berarti keras nyata nu disebat Cirende mah dikaitkeun jeung aya namina masyarakat adat. Dan dicanakeun arena teh jadi masyarakat adat gaduh tata cara sarende saigel sabobot saketek sapihanean jadi kagotong royongan teh pernah leungit. Kampung Cirende tenempatkeun desana jadi objek daya wisata. Tapi leuwih fokus ka desa nu masih miara tradisi ti luluhur adatna. Padoman kahirupan masyarakatna make pola pikir tritantu nyaeta tekad, ucap, jeung lampah salaku padoman hirupna. Jaga mah cenah tempat urang teh reun ku tangtung. Urang hirup di tempat nu taringgul ku batu. Maranah pisan namun urang mindah-mindah rasa. Teu boga sawah asal boga pare, teu boga pare asal boga beas, teu boga beas asal bisa nyangu, teu nyangu asal tuang, teu tuang asal kuat. Nah, jadi memang maknana urang Cirende dibuktoskeun di tahun 1818 dugikeun ka ayeuna karasan memang akang generasi kalima tetuang sangu beas tapi nu kahiji ditinggalkeun aspek kahirupanana sehat terus jagjag teu miskin taraf standar minimalna terpenuhi. Teu kitu wae masyarakatna oge masih ngamumule kasenian-kasenian anu dibawa ku leluhurna. Nu ngamaksud meh budaya nu aya terus kajaga jeung tiasa teras dimumule. Kasenian mah karasan di dia aya angklung buncis anu masih keneh dipaenkeun. Angklung buncis aya kaca pisuling temangsuna Cianjuran, aya degung, terus aya karinding celempung, terus aya pencaksilat, terus aya gondang, aya calung, itu masih keneh dilestarikeun di dia. Nah, memang kapungkur teh aya tarian anu namina ngayun sareng tayub. Nah itu nuju digali deui dugikeun ka ayeuna nuju diteliti deui mudah-mudahan tiasa engke diduplikasi janten tarian deui anu sepuh kapungkur. Jadi memang aya terus aya anu disebatkeun tiasa disebatkeun terus teu aya gitu terus teu aya ayeuna teh. Akang oge dugikeun ka ayeuna masih ngagali. Alam pikeun masyarakat kampung adat Cirende mangrupikeun bagian tina hubungan nu teu tiasa dipisahkeun jeung hubungan eta dijaga dina kahirupan sapopoena.
Masyarakat adatna oge miboga konsep khusus pikeun ngajaga alam, khususna dina leuweung larangan, leuweung tutupan, jeung leuweung baladahan. Leuweung larangan, leuweung tutupan, leuweung baladahan. Ai leuweung larangan teh namina larangan itu teh kenging aya jalmi lebet ka dieu. Aya pangpung, aya tangkal murag eta nepi naon itu suluhna teh kenging dicandak. Itu namina dihakeun ka alam. Terus tutupan, tutupan teh nyata dina gawir-gawir. Jadi memang dina gawir-gawir itu kanggo nyangga, kanggo panahan supados teu longsor di musim hujan itu kudu aya awi. Misalkan kanggo nyegah supados dina usum halodon teu ka kirang cai itu kudu aya gawir, kudu aya awi. Nah itu kanggo nahana. Jadi kumacarana itu disebut lahan tutupan. Terus baladahan baladahan naon? Baladahan teh nyata tempat pertanian. Mangga eta mah tempat pertanian mah dikhususkeun memang aya tempatna kanggo pertanian. Saprak di tahun 1818, masyarakat adat ngalih ti kebiasaan konsumsi beas kana sampe. Sareng saprak ti eta dipertahankeun janten tradisi. Upami cireuneu emang aya proses janten anu mam sampe sanes mung sampe direbus, digoreng tapi diproses sampai dipanen terus dikupas. Dikupas, dicuci, digiling. Terus digiling, diperes. Terus diperes, margina upami diperes kan dicanak kanjina heula. Jantan nilai tambah petani diendapkeun sawengi saripatina enjing-enjing diangkat kanjina ka upami nu diembam ku Abah saya dinten kan sisa perasana ampasna eta dijemur duwi ka garing terus garing ditumbuk deui terus tinggal dipilah terus jantan bahan rasi namina rasi teh tina singkatan berasingko terus biasa didamel sampai. Salian ngolah janten rasi, aya olahan-olahan lain nutos aya teknologi pangan. Sapertos kue nu meureun di masyarakat luar diolah tina tarigu. Ieu didamel murni ti bahan baku sampe. Aya egrol, kicipir, dendeng kulit sampe, sareng sajabana. Pesan mah nu intina memang sepuh kapungkur nyarioskeun kieu ulah tergantung karena salah siji bahan pokok. Henteu mam beras teh sanes miskin, sanes teh boga sawah, sanes teh boga pare, tapi mudah-mudahan janten hiji tungkunan kangge daerah-daerah anu sifatna aya lahan pertanian margina upami urang tergantung sareng namina beras kan alamna sae ayeuna. Janten masyarakat cireuneu henteu ketergantungan gitu. Janten tungtunganana supaya masyarakat nu aya di negara urang ulah tergantung sareng namina beras margina upami alamna tos seep kan urang butuh mam sari dinten. Sanes mung sari dinten ulah namina mam kan sadinten bisa rata-rata 3 kali gitu. Janten maknana ataupun tungtunganana ulah duwi ka tergantung sareng namina